dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami 89,5 Galuh Surya Kencana FM, mengawali siaran kami pada kesempatan pagi hari ini untuk edisi 17 November 2020. Kami ketengahkan sebuah acara Mutiara Pagi yang insya Allah akan diisi oleh siraman rohani yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Muslim, Sarjana Pendidikan Islam dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Pengurusan Kota Tasikmalaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabira. Allahumma abhimna bi fahmin nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadha'il hawaij amma ba'du. Puji urang sanggakeun ka Zat Nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati, muja ka Zat Nu Maha Kawasa, disarengan syukur ka Allah Nu Maha Gopur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Hadirin wa dia balad galuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Berkat takdirna Allah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya tiasa hadir. Patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah dina haplah mubarokah sok sanaos teu patepang wajah secara langsung. Mudah-mudahan ku hadirna urang sadaya ku ngupingkeunana dina ieu saat sing ngajantenkeun wasilah, sing ngajantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rizki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur soliha, dibimbing ku hidayah taufik sarta magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaya wadia balad galuh anu nuju teu daramang, nu nuju teu sehat dina saat ayeuna, nu nuju diuji ku Allah taala. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan sabihara-bihari, dipasihan kesabaran, katabahan, salawasna aya dina pertulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadia balad galuh anu parantos mulih ka rahmatullah, mudah-mudahan aranjeunna aya di alam barzahna ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan sorgana Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalukal ijabah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wadia balad galuh di mana we ayana nu kusim kuring dipihormat, nu dina saat ayeuna anu nuju manco aya kersana Kang Apip, Mamah Nabila, Bu Uki, Bu Os, Bu Ilab deui. Anu sadayana manco di radio galuh enjing-enjing anu aya nuju di pasar, nu aya di perjalanan, mudah-mudahan salamina dibarakahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Sadaya pimpinan pondok pesantren, ketua FKDT Kersana Kang Ahmad Safei, ketua oge para penyuluh agama anu sami-sami bergerak berjuang kanggo penyebaran syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna wasiat ayat 3 perkara nu diwasiatkeun ku Rasul tatkala anjeunna wafat. Hiji as-shalah, kadua an-nisa, itakun nisa ummati. Nomor kahiji ku Rasul duwi ka dititipkeun as-shalah, an-nisa, itakun nisa ummati. Geuning kanya salat diwasiatkeun ku Rasul sabab salamet jeung henteuna hiji jalma isukan di akhirat tergantung salatna. As-shalah, an-nisa, itakun nisa ummati. Pangheulana isukan nu dihisab dina poe kiamat teh salatna. Agama aya tihangan lamun aya salatan. Mantak as-salatu imaduddin. Ngan pertarosanana cing kira-kira tihang agama urang didamel tina beton, didamel tina awi, didamel tina awi nu ngora. Lamun didamel tina beton berarti kuat pondasi agamana. Lamun salatna hade berarti kuat agamana. Kapan ari salat kabagi tilu, hiji aya salat anu sah, cumpon syarat sinareng rukuna. Kadua aya salat anu batal, ngalaksanakeun salah sahiji pabatalan salat. Katilu aya salat anu makbul. Anu makbul mah nu ditarima di sisi Gusti Allah. Kaduana kudu salat sabada salat. Hartosna kudu ngamalkeun salat sabada urang salat anu 5 waktu. Urang tingali dina salat hiji palebah mimiti yen salat teh kudu suci, maka di luar salat ogenan urang kudu suci. Teu sah salatna lamun jalma henteu wudu heula. Jadi di luar salat ogenan diusahakeun kudu suci. Nu saerek usaha wudu heula, komo lamun dina zaman ayeuna keur nyebarna virus corona sok wudu, lamun cek kesehatan mengumbah pandangan unggul, tapi konteks agama Islam mah anjeun wudu. Setiap manggih cai sok anjeun wudu, rek sare anjeun wudu, rek usaha anjeun wudu, disebatna teh jadi dulu wudu, nganyar-nganyar kana wudu. Menghadap kiblat. Tatkala lisan ngucapkeun Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, dina jero hate kudu aya niat abdi salat 4 rakaat madep ka kiblat, niat abdi salat Isya 4 rakaat madep ka kiblat fardu karena Allah taala. Di luar salat ogenan kudu diniatan. Tatkala urang usaha bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dina salat di luar salat ogenan diniatan rek neangan ridona Gusti Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan malarido nadat Allah. Dina salat rek neangan ridho na Allah, di luar salat oganan urang rek neangan ridho na Gusti Allah. Dina salat kudu husu, di luar salat ogenan kudu husu.
Lamun urang keur macul konsentrasikeun pikiran hate jeung anggota badan kana paculeun. Ulang ngabayangkeun perkara anu sejen. Sabab cirina zaman husu antara pikiran, antara hate, antara anggota badan milu salat kabehanana. Aya aturan urang keur salat ngalamun. Sok sanajan sulit nepi kana pangkat salatna anu husu. Asa pernah dicarioskeun hikayatna. Siti Robiah al-Adawiyah seorang istri anu solihah. Anjeunna seorang istri anu solihah. Gaduh caroge, kira-kira ibu-ibu bade nurutan. Unggal wengi eta Siti Robiah al-Adawiyah sok nganggo-anggoan anu ipis kaciri kulitna. Hiji. Kadua, seorang istri anu solihah Siti Robiah al-Adawiyah sok nawaran kanu jadi salakina. Cing kira-kira ibu rumah tangga geus salila-lila osok nawaran kanu jadi salaki. Keindahan yang tiada tara tatkala seorang istri nawaran kanu jadi salakina dina wengi ieu aya kaprayogian ka abdi bari awak geus seungit henteu bau sagala rupa komo bau kelek bau kesang da sagala babauan aya nawaran Siti Robiah al-Adawiyah. Tapi lamun teh mah anjeunna keur teu aya kaperyogian carogena sok dianggo ku anggoan ibadah. Mun ceuk ayeuna mah mukena. Dina hiji wengi anjeunna salat 2 rakaat sanggeusna salat 2 rakaat anjeunna kulem dina kulemna ngimpi. Dina impianna ningali hiji tangkal anu badag buahna badag tangkalna buahna leubeut daunna ogenan hejo ditingali ku Siti Robiah al-Adawiyah. Ya Allah, ieu tangka teh pasti loba piuntungeunana. Pelebah disampeurkeun eta tangka ternyata loba buah nu muragna. Datang hatib sora nu tanpa jentu ya Robiah al-Adawiyah. Ieu teh gambaran salat anjeun peuting tadi. Naon sababna ieu buah napal jeung naon sababna ieu buah murag? Nu napal sabab anjeun inget ka Allah, nu murag mah sabab dina tengah-tengah salat anjeun inget kana adonan roti. Cing kira-kira ibu lamun teh mah salat asar sangu can aya deungeunna can aya ceuk pikiran teh meh jongjon rek salat heula Allahu Akbar iya kana abudu wa iya kana nasta'in lisanna ngucapkeun babacaan salat da hatena mah inget kana masak gas teh aya keneh eueuh di pikiran nepi ka assalamualaikum geus beres jeung nyambel-nyambelna dina salat di luar salat can jadina naon salat na mungkin ngan ukur nepi kana pangkat sah teu nepi kana pangkat makbul nu ditarima di sisi Gusti Allah. Paingan atuh Rasul sateu acan anjeunna wafat nitipkeun ngawasiatkeun kuring ka anjeun as-shalah kade anjeun salat. Hiji mudah-mudahan urang sing kalebetkeun hamba Allah anu salawasna ngajaga kana salat. Sageusna salat anu ritual, salat sabada salat dilaksanakeun dina kehidupan sehari-hari mantap kudu husu. Bapa we teh husu numpak motor. Ai hareupeun aya awewe numpak motor nonggeng ka ciri ventilasina. Ka ciri bujuna hayung udag-udag eta ari jasad keur numpak motor, ari hate mah hayang numpak salianti motor. Eta teh husu mungkin we bisa jadi cilaka. Hadirin wadia balargalu rahimakumullah. Pak Nanang ti Cihejo Cibuni Geulis, Bu Eti Ketua FKDT Kota Tasikmalaya kersana Kang Haji Ahmad Sapei anu nuju manco dina saat ayeuna, Mama Nabila, Bu Lina, alhamdulillah nuju manco. Mudah-mudahan we urang sadaya salamina diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua nu diwasiatkeun ku Rasul teh an-nisa ittaqun nisa, istri anjeun jaga ku anjeun para istri. Bahkan dina ukur lujen mari carioskeun nu disebat istri teh naqsul akli wa naqsud din, kurang akal sinareng kurang agama. Sanes berarti teu pinter. Geuning disebatna kurang akal sinareng kurang agama, ngan biasana istri mah sok ngagunakeun perasaan.
Da teu salit salakina nu kanyati jungkal kana neraka gara-gara gaya hidup seorang istri. Nah. Coba bayangkeun, biaya istri mah lebih mahal daripada biaya lalaki. Reka uleman ibu-ibu mah sok riweuh. Lamun di lemur aya uleman 3 we, sok bebeja ka salakina, "Kang, aya uleman 3 geus teu boga baju ieu teh." Padahal bajuna numpuk. Lamun teh mah teu kuat, mungkin we salakina teh jungkal karena perkara nu diharamkeun ku Allah. Aya nu salakina kanyat korupsi pikeun memenuhi kahayang nu jadi istri, aya salakina nu kanyat pulang paling karena kebutuhan kahayang nu jadi istri. Mantak ku Rasul diwasiatkeun an-nisa ittaqun nisa, istri jaga ku anjeun para istri. Satu sisi keunggulan istri dibandingkeun jeung pameget mah sigana nu pangheulana sabab jadi ibu. Kapan ka Rasul lain naroseun, ya Rasulullah, saha nu pangheulana dihormati ku abdi? Indung anjeun. Sade ya Rasulullah, indung anjeun. Sade ya Rasulullah, indung anjeun. Duwi katilu kali disebatna kakara abuka bapak anjeun. Jadi urang mah golongan bapak maka 4. Katiluna umat kami. Dina akhir zaman saur Rasul umat kami bakal kabagi 73 golongan bahkan 75 golongan humin ahlin nar, sadayana jadi ahli neraka kecuali nuturkeun kami jeung nuturkeun sahabat kami. Mudah-mudahan termasuk urang sadaya golongan ahli sunnah wal jamaah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Wadia balat galuh rahimakumullah. Aya karsana Bu Eti, alhamdulillah tiasa manco. Mudah-mudahan salamina diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan umat Rasul, umat muslim. Bahkan pernah Rasul nyarioskeun kun kal yaden wala takun kal udunen. Bukti anjeun seperti panangan 2, ulah bukti seperti cepil 2. Naon filosofina ulah bukti seperti cepil 2 tapi kudu seperti panangan 2, tinggal dicepil. Deukeut tapi tara papanggih. Jadi lamun umat Muhammad kopa deukeut tapi tara papanggih, kehidupanna individualis, kana pangajian tara, kana jumatan tara, kana ririungan ogenan tara, maka naon bedana umat Nabi seperti cepil nu deukeut tapi teu pernah papanggih. Panto masjid mah mukangan hanya ke altara asup ke masjid, maka eta jama teh seperti cepil. Hiji tah. Kaduana cepil mah tara silih tulungan. Osok nu kenca nulungan ku nu katuhu atau nu katuhu nulungan ka nu kenca. Tara umat kami ulah seperti cepil. Katiluna cepil mah sok panasan. Lamun nu hiji di pasian anting 5 gram, nu hiji di ogenan ku di pasian 5 gram. Cobi bayangkeun lamun ibu-ibu, nu hiji di pasian 5 gram, nu hiji pasian 10 gram, bari beda bentuk, na dianggo moal. Panasan salawasna urusan dunia. Tatangga meuli kulkas ibu nu geuringna, tatangga meuli motor milu mikiranana. Padahal numpak henteu, bahkan bebeja ka tatangga ada apa eta teh meunang nganyuk sia motorna teh. Naon urusan rek menang nganyuk rek lain menang nganyuk ogenan lain urusan urang kawas rek milu pangbayarkeun wae. Diibaratkeun cepil, ari cepil mah tara silih peduli ka sasama cepil deui nu nu kenca keur geuring, panas poe teh ka panasan terus bijil ngalei. Tinggal kana gelaskeun diuyuh beureuh sigana teh osok nu katunga gerdeg ngalongok tara.
Jadi lamun teh mah aya tatangga jeung tatangga aya nu teu damang taradaekeun ngalongok, naon bedana umat Nabi teh seperti cepil. Silih gorengkeun, teu aya kepedulian sosial antara satu sama lain. Tapi ku Rasul digambarkan kun kaliyaden wala takun kal udunen, bukti anjeun seperti panangan dua. Ari panangan masalah was napa penak nu kenca jeung nu kakatuhu tatkala salat Allahu Akbar, nu kenca jeung nu kakatuhu teh penak. Umat kami teh kudu salawas napa panggih dibingkai dina silaturahmi. Kan pang alus-alusna jama teh, pang alus-alusna ama teh tilu. Naon nu tilu? Hiji, barang bere ka jalma anu koret, osok tara. Lamun boga tatangga koret, sok buru-buru diberean. Lamun ibu boga salaki koret, buru-buru diberean. Salaki teh koret na naudzubillahi min dalik, duit teh nyara rumput dina sela-sela bajuna. Da biasana lalaki teh sok nyumputkeun duit jaluna. Hiji jang udud, kaduana jang meuli eupan resep nguseup mah. Mantak lamun salaki resep nguseup, hirupna moal maju-maju, cicing we da mun ngaju mah teh gujubar. Lamun teh mah koret, buru-buru berean, Abdulul A'mal. Pang alus-alusna ama teh barang bere ka jama anu koret, boga tatangga koret. Buru-buru kurang dianteran, tatangga teh nawaran-nawaran acan buncit hayam meuni seungit eugenan teu nawaran teu tawar gatra-gatra acan, buru-buru ibu muncit hayam anteuran tatangga nu koret. Kadua, nepungkeun silaturahmi ka jama nu megatkeun silaturahmi. Lamun teh mah boga dulur, boga lanceuk, boga adi, boga dulur, taradaekeun silaturahmi, buru-buru datangan silaturahmian. Katilu ngahampura ka jalma nu sok nganyerikeun hate. Tatangga pernah nganyerikeun hate, buru-buru hampura. Salaki pernah nganyerikeun hate, ka mana-mana mamawa HP. Rek sare ogenan dibuka baktu, na bisi teh mah aya nu muka. Hiji waktu poho eta HP da ngagoler dina meja, salakina keur ka WC. Ibu kerja sasapu di kamar, aya pesan nu masuk kana HP salaki hek dikunci dibuka. Da eta ari ngaranna laki tapi fotona foto awewe. Bahasana ogenan lain bahasa lalaki tapi bahasa awewe. Dina jero WA na teh AA nuju naon. Aduh. Cing kira-kira ibu lamun kitu nyentuk henteu. Keluar teh ti salaki ti WC. Kira-kira dicarekan moal. Sigana nupang alus-alus nama amal. Ku ibu teh ditingali puntenna abdi muka WA, geuning aya WA-an ngaranna mah Ahmad tapi fotona awewe. Bahasana bahasa perhatian siga nu keur bobogohan da keur masa puber duka ka 6 duka ka 7. Bisi teh manincakan kasalahan sing emut urang teh ngagaduhan murang kalih anu aralit keneh. Usaha can pati mapan, jeung kira-kira ibu sanggup moal. Coba lamun ngalajur hawa nafsu paingan sia teh HP dibawa ka mana-mana, dianclomkeun eta HP kana gelas nu pinuh ku cai, pas saya manjang HP rusak. Mantak pang alus-alusna ama saur Rasul nyatana ngahampura ka jama nu nganyerikeun kana hate urang. Hadirin wa dia balad galuh rahimakumullah. Anu nuju manco dina saat ayeuna Ibu Bu Oohnya leres bilih lepat. Bu Os. Aduh. Anu satia manco aya Ibu Ooh. Alhamdulillah tiasa ngupingkeun satia ka radio Galuh, mudah-mudahan we radio Galuh langkung majeng. Kun kalyaden seperti panangan dua.
Kaduana pandangan mangagaduhan tugas masing-masing. Nu katuh bagian nyukcai, nu kenca mah bagian ngomehan. Cing kira-kira osok pasea heula tara. Cek nu katuh teh ieu mah bauna naudzubillahi min dalik sok bagian maneheun. Cek nu kenca ka nu katuh. Tapi ngagaduhan tugas masing-masing. Job deskripsinya jelas. Nu katuh bagian nyukcai, nu kenca mah bagian katukang. Rek geuleuh, rek bau, rek koneng, rek hejo terserah. Dan ngagaduhan tugasna masing-masing. Caroge bagian nafkah keluar siga teu aya siga pangcapekna ibu di bumi sasapu nyusuh gegero. Padahal lamun dipikir-pikir mah loba keneh pagawean pamajikan daripada pagawean salaki. Pamajikan nanti mimiti hudang. Kudu geus nyangu, kudu geus ngepel, kudu nyusuh. Acan budak rek sakola kudu disiapkeun, acan kopi salaki. Nah, isuk-isuk salaki mah geus sidengdang, kopi aya, gorengan ogenan aya disadiakeun ku istri. Nah, salaki berangkat, istri mah nepi ka jam 11-an beres keneh wae sasapuna. Ngagaduhan tugas masing-masing ceuk salaki teh sia mah cicing wae di imah. Justru tatkala caroge ngagaduhan artos sok bikin kanu jadi salaki ukuran apakah anu wajib. Ngagaduhan tugas masing-masing. Mantak Rasul pernah nyarioskeun kiwamu dunia bi arbaati khisolin, tegakna alam dunia ti ku 4 komponen perkara. Hiji bi ilmil ulama, ku adil ku ilmuna para ulama. Anu ngajar ti madrasah ka madrasah, anu ngajar alif-alipan aya mu ku metodologi ikro baheula makan diheja. Beja barba teh jabarta bata, beja barba teh jabarta bata jadi bata. Beja barbalam jabarla, beja barbalam jabarla bala baheula. Bi ilmil ulama ku ilmuna para ulama. Wa bi adlil umara ku adilna pemerintah. Tasarruful imam manutun li maslahati ra'iyah. Kebijakan seorang pemimpin mengacu kepada kemaslahatan umatna. Katiluna wa bi syakhawatil agniya. Ku bageuranana jalma-jalma anu baleunghar. Sabab harta titipan Allah hiji waktu bakal dicana ku Gusti Allah. Da bakal direbut harta benda teh kusaha direbutna ku ahli waris. Kapan sering dibahas yen 3 perkara nu bakal direbut tina diri urang. Hiji, ruh bakal direbut ku malaikat Ijroil, daek teu daek aya aturan keur ngora, aya aturan keur sehat. Aya aturan jalma nu geus teu damang parna di rumah sakit ditungguan ku jalma anu jag-jag nepi ka sarena dihanap eta nu nungguan bagian piketna. Gini nu dicabut nyawana pangheulana nu nungguanana lain berarti malaikat salah. Geus nepi kana waktuna dicabut ruhna ku Allah. Ku malaikat Ijroil. Kadua nu bakal ngarebut tina diri urang teh nyatana bilatung. Tatkala jasad lebet kana kuburan, sok sanajan istri geulis kutilang dasi kurus tinggi langsing dada berisi. Waktuna kana kuburan mah anger bilatung nu pangheulana ngarebut. Komo zaman ayeuna usum wajahna bodas ari ka handapna hideung make pemutih. Nu katiluna nu bakal direbut tina diri urang teh nyatana harta benda nu dimiliki ku urang. Sawah, kebun, mobil, bumi 2 tingkat, 3 tingkat. Tatkala geus teu aya diparebutkeun. Kusaha nu ngarebutna? Nyatana ahli waris. Aya nu dijual, aya nu digadekeun, aya ogenan anu di naon hibahkeun jeung sabangsana. Direbut ku ahli waris. Bumi nu 3 tingkat aya aturan dipasi-pasi deui dijual dibagikeun artosna. Direbut ku ahli waris. Atuh naon canakeun urang isukan ke akhirat. Mudah-mudahan we harta urang sehingga jadikeun bekal di alam dunia ogenan bekal isukan di akhirat. Hadirin wa balal galu rahimakumullah.
anu nuju manco Ibu Oes. Nah, Ibu Oes nami lengkap nama Ibu Obang Sobariah. Alhamdulillah tiasa hadir, tiasa manco di Radio Galuh enjing-enjing. Kun kaliaden walatakun kal udunen. Bukti anjeun seperti cepil dua, ulah bukti anjeun seperti panangan dua, ulah bukti anjeun seperti cepil dua, tingali panangan. Dua papangih Allahu Akbar. Ai aturan nu ateun nu kenca digaro ku nu katuhu, ateun nu katuhu digaro ku nu kenca. Hartina ai panangan masilih tulungan. Bahkan sanasa sama panangan nungkul, ateun dina bujur digaro ku panangan, ateun dina pingping digaro ku panangan. Silih tulungan antara panangan jeung panangan. Umat Islam ogenan kudu seperti kitu. Nu tadi teh yen dibentuk ku Allah kiwamu dunia bi arbaati hisolin bi ilmil ulama wa bi adil umaro wa bi sakhawatil agniya wa bi du'ail fuqara. Nu kaopatna golongan doana jama-jama anu fakir. Tatkala didoakeun ku jama nu fakir urang ngaminan. Naik derajatna hiji jama teh kulantaran aya jama anu sanes. Bisa disebut beunghar kulantaran aya nu miskin, bisa disebut pejabat kulantaran aya rakyat. Satu sama lain saling membutuhkan. Jama nu fakir ngangkat derajatna jama nu beunghar, jama nu beunghar kudu barang bere ka jama anu fakir ngangkatkeun pandangan ngaduakeun. Opat golongan jalma eta umat kami lamun berjalan berproses dina koridorna masing-masing, maka bakal terjadi ketenangan, ketentraman di eta nagara. Hadirin wadia balar galuh rahimakumullah. Tingali jari dina panangan. Aya nu pendek besukel, aya nu jangkung, aya nu leutik. Biasana lamun teh mah ibu jari menandakeun kahormatan. Ibu ditaros tas jajan baso. Nah, enak teu baso teh? Biasana ku ibu jari enak. Nandakeun kahormatan. Naroskeun alamat paling mana bumina PRT ditunjukkeun ku ibu jari. Biasana nandakeun kahormatan. Seorang pimpinan ibu jari. Tapi lamun curug, tingali curug. Biasanya lamun curug zaman nu amak sok ku curug. Sok sia tempokeun ku anjeun, dileukeun. Biasana ku curug. Tatkala curug keur amek kade pimpinan tahan anggota jari anu sejena ulah milu hudangkeun antep si curug mesina heuras dan heuras masuk leuleuh sorangan. Tapi ditahan sebab lamun milu kabehana heuras, akhirna silih cabok kekerasan dina rumah tangga. Tawuran antar kampung, tawuran antar organisasi jeung sabangsana. Sabab salawasna yang jadi curug. Katingali ibu cingir kan leutik. Jang naon fungsina? Lamun dina irung mapetan kajero dicolokeun dipiceun, tapi lamun geus leungit kokoterna makan nikmat karasana. Bahkan kolot baheula mah ieu cingir teh para nyolok bujur hayam, lamun teh mah hayam keur kumakar dicolok, diutek-utek, oh aya nogan. Cek pimpinanana hargaan dulur anjeun sok sanajan usahana rujit, tapi lamun geus jadi mah nog bakal dibawa ku sarerea. Bakal jadi protein, bakal jadi kekuatan pikeun sarerea. Hargaan dulur anjeun sok sanajan usahana rujit, usahana teu pati alus, usahana kurang sabab hakikatna lain kahayang manehanana, tapi hakikatna adalah takdir ti Gusti Allah. Mantak Rasul pikeun jadi umatna kun kaliyadin walatakun kal udunen. Bukti anjeun seperti panangan dua, ulah bukti anjeun seperti cepil dua. Bahkan dina hadis nu sanes Rasul nyarioskeun al muslimun kal bunyan. Umat Islam teh seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkeun. Tingali dina tihang sakitu badagna eta tihang, nah dijieun ku saurang henteu. Nah dijieun tina hiji komponen henteu. Aya beusi, aya semen, aya adukan, aya batu sagala. Dihijikeun. Tapi nu pangheulana kaciri lain anu pangkuatna di jero, tapi cetna nu aya di luar. Satu sama lain saling membutuhkan.
tina komponen anu beda-beda. Mantak salawasa ulah hayang akur jalma teh. Mending kene beda tapi kumacarana ngabedakeun nu beda ngahijikeun perkara anu beda. Oh, ibu ogenan. Moal ngareunah lamun teh mah akur salaki jeung pamajikan malam Jumaah, tapi lamun ngahijikeun nu beda-beda salakina nongongan lalangit. Pamajikan nongongan kasur, dihijikeun eta kan beda-beda, berirama. Mantak dititipkan ku Rasul umat kami. Umat Muhammad teu meunang silih gorengkeun satu sama lain. Kajen teuing ngrepeh pal yakul khairon ao liasmut sok anjeun ucapkeun hade. Lamun teu sanggup hade maka kajen teuing ngrepeh. Zaman media sosial, zaman ayeuna teu saeutik zaman nu ngomporan umat Islam sangkan ngagorengkeun anu ngagorengkeun ieu ngagorengkeun kaditu kadieu pal yakul khairon ao liasmut. Sok ucapkeun hade lamun mampu ngobrol hade, tapi lamun teu mampu ngobrol hade, auliasmut atawa anjeun alus kene repeh. Hadirin wa dia balad galu rahimakumullah. Terakhir dina ieu kasempatan urang sadaya urang muhasabah sakumaha biasa. Urang maca kana diri yen kahirupan urang di alam dunia moal pati lillah. Di tolong bacalah dengan saksama halo M. Farun Pulyani, Direktur WhatsApp. Pesan ini untuk menginformasikan semua pengguna kami bahwa kami telah menjual sesuatu ke Mark Zuckerberg seharga 19 miliar. Yen bahwa kahirupan urang di alam dunia teh moal pati lillah digambarkeun ku Rasul kun li dunyaka goribun aw ambiru sabil. Jadilah anjeun hirup di alam dunia teh ngumbara. Ngarana hirup di pangumbaraan pasti bakal balik kana alam anu nyatana alam akhirat. Lamun teh mah atawa pernah ku Rasul dicarioskeun aw ambiru sabil atawa hirup anjeun di alam dunia teh perjalanan nu ngaranna keur di jalan teu salawasna lempeng sakapeung urang manggih dataran. Sakapeung urang manggih pudunan, sakapeung da jalanna lebar. Sakapeung mah sempit, sakapeung mah di hot mix, sakapeung mah henteu. Proses kahirupan ogenan gambaran samodaya kitu. Sakapeung urang bisa bungah, sakapeung urang bisa sedih. Tapi ngaranna oge hirup di alam dunia. Tujuanana lain rek neangan kasenangan dunia, tapi tujuanana rek neangan kasenangan nu abadi nyatana kasenangan akhirat. Tapi proses kehirupan di alam dunia aya aturan urang teh nincak kana jalan anu salah. Nimbulkeun kana dosa nu leutik atanapi dosa nu ageng. Tumpukan-tumpukan dosa nu kurang dipidamel. Lautan nu sakitu luasna dibandingkeun jeung dosa nu pernah kurang dipidamel mah ageng kena dosa urang.
gunung nu sakitu luhurna lamun dibandingkeun jeung dosa nu pernah ku urang dipidamel luhur kena dosa urang pertarosanana rek kumaha manggu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kumari sakitu dina ieu saat dina ieu kasempetan urang muhasabah kana diri urang maca kana diri urang peureumkeun panon dohir urang bukakeun panon batin urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan ku melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura kang urang sadaya. Melalui barokah istighfar bilih teh mah diri urang, keluarga urang, tatangga urang nu teras-terasan maksiat. Mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah sarta taufikna. Putra putri urang sadaya mudah-mudahan sing kalebetkeun putra putri anu soleh tur solihah. Ngajadikeun kabanggaan di alam dunia, ngajadikeun jaminan kasalametan isukan di akhirat. Melalui barokahna istighfar, ibu rama urang sadaya, wadia balad galuh di mana we ayana, anu parantos ngantunkeun urang sadaya. Anjeunna keur calik di alam barzah ningalikeun tapi teu bisa ka mana-mana. Mudah-mudahan anjeunna aya di alam barzahna ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan sorgana Allah Subhanahu wa taala. Anu ju sulit milarian rizki, mudah-mudahan sing dijembarkeun rizkina. Anu ngagaduhan masalah sing selesai masalahna. Nu ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan kaung ngalunasanana. Melalui barokah istighfar, lembaga pendidikan pondok pesantren sakola anu dipimpin ku simkuring. Pondok pesantren SMP Terpadu Al Istiqomah, mudah-mudahan sing aya dina kamajengan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina kagampilan. Jalmi-jalmi nu parantos masihan kasayan, mudah-mudahan Allah ngabalas kalawan balasan nu manglipat ganda. Oge eta lembaga pendidikan percuma lamun maju di alam dunia, agreng bangunanana. Tapi lamun teu ngajadikeun parahu kasalametan isukan di akhirat. Mudah-mudahan sing ngajanteukeun parahu kasalametan isukan di akhirat. Sakali di urang peureumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin. Urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Urang pohokeun heula urusan duniawi, urang pohokeun heula kahayang, urang pohokeun heula masalah, urang pohokeun heula kabingung, urang fokuskeun hate, pikiran, anggota badan kanggo istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Sareng astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula
واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nularasna tina Al-Qur'an sinarang al-hadis nulepatna tina kakaliuran sim kuring. Salam takdim ke pimpinan pesantren, para pimpinan pesantren, penyuluh agama, Kang Yasir, Mama Bendo, Kang Andri, Mama Emin, sareng sadayana. Mudah-mudahan salamina urang istiqomah dina berjuang. Oge mangrupikeun pengumuman wirehna dina dinten ayeuna insyaallah bade dilaksanakeun memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Al Istiqomah Leuwi Budah Cibuni Gelis Bungursari Kota Tasikmalaya. Oge nyuwunkeun batosanana wirehna Istiqomah TV nyuwunkeun subscribe dukungan ti sadaya jamaah anu aya kanggo memperkuat channel dakwah Pondok Pesantren Al Istiqomah. Sakali dinyuwunkeun hapunten tina kakirangan sinareng kalangkunganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.